Jadi lamun jalmi tukang sholatna sae, pasti akhlakna sae. Lamun aya jalmi tukang sholat terus jelema eta masih kene sombong, masih kene gede hulu, masih kene balaga, maka bisa dipastikan sujudna can bener. Laras jalmi tukang sujud terus sombong, bisa dipastikan sujudna can bener. Dalamun sujud geus bener mah mustahil sombong. Laras aya jalmi tukang haji unggal tahun, umroh unggal bulan, ari jeung tatangga goreng, bisa dipastikan haji jeung umrohna can bener. Sabab naon? Jalmi nu nyembah ka Allahna sae mah bakal gaduh akhlak anu sae.